Nah kan sayuran jangan balik kembalanya anak. Jangan menjalanan anak leur. Ompak nggak ulang? Kira naon? Belum pasal gue inget ke Kabogoh mulai. Kabogoh di mana ya teh? Bulan puasa mikiran Kabogoh. Anu bogohun. Kos nu usaha. Awe ayeuna lalaki pulang haji dong mal daekeun. Pengusaha karak daekeun. Aing ge wahing we kagok. Duitan oge. Ingat boga Kabogoh. Bong dia nyet Kabogoh cenah. Maksudnya baheula ke Lengo. Bulan puasa itu tanggal itu tanggal krusial itu tanggal 10, tanggal 15. Ingat baheula ke Lengo. Boga balanya aneh aya duit kan boga. Gagas cek engke coba kudu malanyaan, coba mikiran mulang awe kudu kumaha. Baheula mah kitu mikirkeun teh ari ayeuna. Ayeuna mah teh nya awe saban ka beli baju lebaran teh pikiran. Ari baheula mah sok teh ayeuna mah mikiran kan. Tun kumaha mah ai baheula mah mikiran ge sok rada aya bungahan ka Kabogoh. Ada IKBW mang bosan jasa beuteung ek meuli baju ek moal cameuran cenah ngotak sorangan. Ari pikiranna mah emang kudu dipikiran supaya lebaran ulah kepikiran. Anak pamajikannya sabeuteung teh make baju ge Kabogoh mah baheula keur bobogohan di pikiran. Sok kabayang teh pan make payung beureum awe teh Kabogoh teh. Ngenung. Nganturan ngenung. Ingat keur baheula jadi budak ayeuna mah teu kajamanan ngenung-ngenung mah. Yang seri aya anu teh sedih aya. Ingat lamun takbiran teh Kabogoh teh nganturan maan rantang. Kalau teh Kabogoh sih nganturan itu model Kabogoh. Ceking teh meureunnan bogawan daging mata kantoran ge. Di balanyaan ku sianya. Atuh di balanyaan saeutik-eutik oge teh ulah nganturan. Jadi undangan boga jeung balangna teh lapur tuh. Baheula mah tanggung jawab aya kolot. Ayeuna saha? Ayeuna mah mikir lebaran teh. Oh, pamajikan nu jual teh. Mikiran yang makan anak pemajikan teh tentunya tanggung jawab beritu. Ngotak sorangan ayeuna mah awewe. Anak lalaki. Baheula mah bunga ngalikeun Kabogoh maan payung beureum teh. Maan rantang. Ayeuna mah teh nya. Ayeuna mah izin nu awewe teh. Lebaran teh sedih we.